dia Linggi. Suami ke kapendak, aku sama pisan panjen. Ya, alhamdulillah, orang biasa ketepang. Malihan Mawati, abdi kuliah di Bandung. Mun tiasa euih deui, dinas satahun 2 kali. Abdi sono pisan ka Bogor. Nya nya, giliran abdi euih ti asrama, anjeun euih ka Bandung. Namina ge mahasiswa wat, supados mudak cita-cita. Nya leres pisan el. Entos 3 tahun teka pendak. Tapi di mana Yuyun? Abdi teu terang kabarna. Nya eta, abdi ge teu tiasa ngontak pisan, nomorna geus teu aktif. Hah, abdi sangka anjeun anu bakal ngahubungan Yuyun. Masalahna nomor abdi parantos Robi. Waktu abdi nyoba nanya ka babaturan, pikeun minta nomor Yuyun, teu aya nu gaduh. Aduh, di mana nya Yuyun? Abdi inget pisan nalika arurang salawasna babarengan di sekolahan. Emutanana masih keneh aya di abdi. Anjeunna oge bager, sakapeung mah abdi teu nyendak acis Yuyun anu masihan jajan. Kumaha nya kabarna ayeuna? Yuyun hoyong jadi perawatnya. Zaman sok rajin kos kitu mah pasti bisa gapai impianna. Anjeunna anu sok semangat lamun arurang ngabahas perawat. Tapi pas abdi kelas 12, Yuyun siga anu ragu-ragu neruskeun eligible. Sugan karena keayaan keluarga oge anu teu ngadukung. Umpur mah abdi nguping, bapana tos maot. Yuyun sareng adina pindah ke luar kota. Anjeunna hirup jeung mamangna. Mugi-mugi Yuyun damang nyawat. Abdi oge. Kunaon moodna jadi sedih kieu? Ini ngarurang lelempangan, sabari nyegerkeun pikiran. Mohon, hayu. Kapungkur mah urang ka dieu deui yeuh. Bungah pisan sigana. Lempang jiga kieu 2 kali satahun kan. Kumaha deui atuh ti? Jamret ti hayudak ti. She shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang, she shot me, she shot me, she shot me, bang bang. There she goes again, the dopest Ethiopian. In other words, she came through exploding in the podium, dynamite Napoleon like sodium mixed with petroleum. Slowly but surely, she was walking toward me. Cut the convo short, cause she had to wake up early. But continuing the story, don't worry, she gave me digits for her BlackBerry. A very handsome is what she said, and the way she looked in my eyes said, for me to